Itulah orang seputar bulan Ramadan Mararudi nuka Jawa Tengah Jawa Timur nuka Kulon nuka seberang Alhamdulillah barang dihitung-hitung urut mudik tahun kamari ge can impas aja nu kuari ngahutang deui jadi gagedean hutang ulah sebenarnya mah silaturahim malah sunah daripada ngagedean hutang maningan mayar hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang dibere nikmat ku Gusti Allah, dibere hujan, dibere tarari. Nganai jelema mah eueuh meujeuhnana dibere panas amat dibere hujan bae tiris amat eueuh meujeuhnana satungtung teu make tauhid tetep hate ngarasula bae tapi lamun urang make perasaan keyakinan tauhid ka Gusti Allah nu selalu nemah ayana ngeunaheun bae dibere panas ai panas nu saha nu Allah ngarasakeun panas ka urang nikmat perasaan dibere tiris ari tiris nu saha masih kene karasa urang dibere tiris sebab nu teu normal mah dibere tiris karasana panas dibere panas karasana tiris eta teu normal ngaran jadi urang mah dibere normal ku Gusti Allah dibere hujan ari hujan nu saha nu Allah kama maha kawasa nurunkeun hujan urang bisa menikmati hujan selalu nikmat terus bae papasten Allah unggal poe terus berputar jam terus berputar berang peting geus ulah mikiran nu kos kitu nu kudu dipikiran mah perputaran waktu teh mengejar ajal urang tah eta geus datang ka mana dedeketan urang jeung Allah mun urang geus ngarasa deukeut jeung Allah untung gede kumaha cenah karasana kiai deukeut jeung Allah atuh ai deukeut jeung Allah mangeunaheun kos urang deukeut jeung bebeni nikmat jas ngecrek hujan teh teu karasa di kuburan duduaan waduh ngeunaheun jas sangkilang aya momonon tetep ngeunaheun bae nikmat tah jeung Allah makomo lantaran Allah manubogaan geus komunikasi jeung Allah teh salat teh ngeunah jadi lamun aya jelema tinggalin tahajud teh penting teh isuk-isukna ceuri lantaran nu biasa ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah duh aya naon teh keur penting mah teu hudang teh ceurik mentak osok ditambal berangna nu biasa penting salat tahajud genep rakaat misalna teu salat teh keur penting berangna ditambal 2 kali lipat jadi 2 kali genep ditambah jeung 2 kali genep eta jadi 24 nambal salat tahajud keur percis kos urang bae kitu percis jasa urang mah teu hudang teh sugan ieung teh urang teu boga perasaan kumaha urang mah hudang sakitu teu hudang sakitu atuh ieu mah naon bedana jeung kebodongkol tuh beda jeung kebodongkol janten mah kos kitu batu tuh eta lah
Jadi atuh nikmat deket jeung Allah maca Quran ngeunaheun maca sholawat nikmat salat ngeunaheun ngadengekeun ngaji ge ngeunaheun tiis tentrem reup malah mantepkeun urang baralik ulah diudangkeun engke ge nya ngomong sorangan barang hudang kiai sakedeungna teh ngaji. Aduh. Daya. Jadi ieu perputaran waktu teh horeng keur mengejar ajal lantaran nu sering kukula dicaritakeun mun jelema boga pikiran manteng nafakuran nu opat perkara bakal salamet. Iji rezeki urang moal ku batur kajen ku kumaha yakinkeun eta nu urang bagian urang nu geus aya tulisanana tertera di Lauhil Mahfuz moal ku batur. Nomor kedua amal nu geus ditangtukeun ka urang kawajiban ka urang teu bisa digantian ku batur kudu ku urang bae. Nomor katilu Allah terus-terusan neulekeun urang teu pernah nundutan Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum teu pernah jadi urang ka mana bae kadeuleu kalau yakinkeun. Kemudian nomor kaopatna sing yakin bahwa ajal nungguan urang. Tah mun urang eta opat di pikiran bae ku urang di tengah-tengah diasupkeun ka sanubari urang bakalna nambah keyakinan ka Allah, nambah giat ibadah ka Gusti Allah, nambah mantap. Ieu nu mantak daek nongton TV teu asa dideleukeun ku Allah. Nu mantak kurang daek ngridit ta eta teu boga rasa bahwa urang keur ditungguan ajal dideleukeun ku Allah. Mun boga pikiran kieu aing ngridit sabenerna masalah ye. Duh mun isuk paeh aing kumaha? Beuh dibeulem ieu aing moal daek ngridit. Iya, pan ieu rombongan bangsa jelema paroho kabeh ieu kabeh. Ja motorna ngridit kabeh, Pak. Ya Allah, ya Rabbinya, coba tah perhitungkeun ku urang, tapakuran ku urang. Abeh makin hari makin deket jeung Allah, makin membaik, makin mantep ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yo ngarasula dibere sehat, hari nu boga sehat saha Gusti Allah keur dibere rasa sehat. Dibere muriang ai nu boga panyakit saha Allah. Boh ieu urang dibere deudeuh jeung nyaah ku Allah sehingga titah ngarasakeun panyakit darah tinggi. Dikurangan teu meunang ngadahar daging embe, teu meunang ngadahar sop kambing, teu meunang ngadahar jeroan, teu meunang ngadahar lauk asin, teu meunang ngadahar uyah. Padahal maning dikieukeun aing geus loba nu dilarang lah, maningan ditapakeun bae. Batur mangga hajat tapak tina daging, tina lauk, tina seges, sakalian aya panyakit aing mah tapak bae. Kitu kuduna. Iya mengendahan sial-sial tinggi awak. Aduh, jabatur nu saumur jeung aing sararehat aing kunaon dibere gering, teu jujur teu adil ya Gusti Allah. Yeuh, ya Gusti Allah ka aing mere panyakit bae kunaon nya batur tun bere panyakit mah nya maloba duit ka dokter ge. Aing mah ja ieu sakieu susahna dibere panyakit pohara amat awas ya ku aing Gusti Allah. Yeuh, sakieu mah kotok baru diawas-awas. Je, sakallah teh si budak ngomong sangeunahna sanajan teu ngomong kerteg hati Allah menyaho.
nyahoan Allah masya Allah taya urang perbaiki eta supaya mantap je nu kaluar tina gerak Allah nu kaluar tina kudrat iradat Allah nu kaluar tina kahayang Allah kabeh teu kaluar tina kudrat iradat Allah nyaho urang lamun keur ngaji tauhid mah nyaho jasa mimiti wujud kidam bako mukhalafah lil hawadits qiyamu binafsi wa daniyat kudrat iradat ilmu ayat sambah hafal percaya nganu encan teh yakin eta teh ngan ilmu yakin mah sebab teu bisa diteangan ku kumaha tama pamere Allah ngan urang usaha memperbaiki diri jelema anu ngridit berarti teu percaya eta teh ngaranna teu boga kayakinan Gos jelema ku tatang koteteng terus berang jadi peuting-peuting jadi berang neangan dunia bae eta ngaranna kurang kayakinan tina pamere Allah tina galikus kitu bae eta mah ti jelema nu yakin hi atuh tenang bae ai bagian urang mah tetep ka urang bae takos kitu tah jadi ai percaya ngan yakin nu encan aya eta takos kitu tah tak seringan gara hudang peti yuk bari nonton TV sebagai lain tambah yakin tambah bok urang kitu menghadapi haul alhamdulillah minggu kamari sanajan hujan ternyata hasilnya alhamdulillah mak loba yang setik wala sarua bae naon mentak sarua ya tuh dek dibelikeun ka daging kalau ka sakitu-kitu kae nu merena ente nu ngadaharna ente atuh teh sabura ente bae sakut pautan ngan sakadar ngalaksanakeun doa tapi Allah ngagerakeun minggu kamari menang 27 juta ngajan hujan kuali leuwih parah deui hujanna wallahu a'lam sabodo wae tapi anu geus bisik-bisik nungtun geus aya sabaraha urang teh urang Kendal hiji urang Cikarang urang Tangerang urang di urang ye urang sekitar Pasar Kemis Kecamatan Jati aya nu geus mondok mawa cek kana ieu aya sukuan hayu bisi mau jahe bae aya sukuan ya Allah ya jadi urang putaran minggu kahiji kamari tinggal minggu ieu berarti tinggal ngitung bae 5 minggu deui lamun jadi endek ngundang keturunan Tuan Syekh Afifuddin cucu daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu lamunnya bisa jeung sempet kerek aya pertemuan di Kuala Lumpur nyana gitu di bulan Januari ieu bakal mengisi pengajian di Kuala Lumpur kerek datang kemudian rek diundang geus ari kabar melalui angin ditelepon nyana keur ningalian jadwalna ke bertemu heula beuh lamun jadi eueuh masalah maksudna udah naon ngan sakadar urang mabil barokah kuturunanna supaya urang leuwih mantep diaku ku Tuan Syekh Abdul Qadir diaku ku Tuan Syekh atunya ge cucu Kangjeng Nabi leuwih diaku deui ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu diaku ku Kangjeng Nabi berarti diaku ku Allah lamun geus diaku ku Allah geus lah sakala teh geus kasar oge bae
malaikat keheula cenah ieu loba dosa kajen itu kan banyak salah terus dosa satak-satik gas henteu ciri mah rada gede kayak kajen gede gas terus mah tah hayang kitu tah urang teh masyaallah tapi salat mah tetep kudu ya Allah teker cerita murahna Allah kos kitu maha murah Allah ngarizkian boro-boro anu iman nu kafir gadi rizkian murah jasa boro-boro nu sok tahajud nu molor wae gadi rizkian wae boro-boro nu sok ibadah nu mayan koprok gadi rizkian kana lah kalau di rizkian wae lanan ka perhitungan mah kumang ka bae lanan eta murahna Gusti Allah geus kamurahan Gusti Allah lain bae di dunia di akhirat bakal leuwih nampak tina 100 rahmat Allah kakarak hiji nu dikadunyakeun geus sakieu karasana ku urang 99 rahmat ke diterapkeunana jaga di akhirat boh ku ari hiji bae ge hiji ka maung-maung dibere rizki ka orai koros dibere rizki tuma dibere rizki dipake ka dedeh jeung kanyaah ku Gusti Allah kakarak hiji nu dikadunyakeun geus kos ge 99 keneh engke mantap ge asana ieu mah ka sorga kabeh asana kajen ngeridit ge ka sorga kabeh geus tambah deui kreditan terus eta ngan nalika urang ngomongkeun nyebutkeun kejemna Allah boro-boro dosa ngeridit boro-boro dosa maling hiji bae ge hiji leutik nu kula sok didongengkeun teh hiji jelema ngaranna Hisan ditanya begitu geus maot kumaha pertanyaanku mantep jasa di aku ku Gusti Allah ju alhamdulillah ngan teu waka menang ka sorga emang kunaon kieu kula teh pan kuli panggul tah meujeuna keur manggul tah eta nyokot hiji jang nyeuhi eta teu menta ridona deui eta kula eta bakal dihisab eta doang berat cenah capnya jang nyeuhil doang atuh komo tanda tangan MM-an tamang geus lain neraka deui raka bae geus tamang ngarebekna ge meureun kumaha meureun atuh sagede ceuhil bae kitu komo maling sendal di masjid sendal kulit teh aduh eta keur carita kejemna Allah mantap galak aya di Allah nyaah aya di Allah mantap ulah ngandelkeun amal urang ka Gusti Allah mah teangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala model bari Gusti Allah be sebenarnya masih cenah ngaringkuk di imah tapi siang ngaji bae ngan aing nyaho rindu ka tukang uduk sia kayawan Gusti Allah lain ngaji sia eta masing-masing dah cek Allah bos sakitu di imahna keur meujeuhna anu terus hujan tapi siang bener-bener dek neangan ilmu geus lah aing pokona moal neuleuh ku kumaha mah ridho bae ka sia tak eta tah nu diarahan ku urang ridho Allahna masyaallah karimnya moal kebel urang hirup di dunia urang neangan ridho Allah subhanahu Yemaya jelema keur dipanggul diais ditutupan dilipat-lipat make samping gadeuleuh lantaran diborongkos diborogodot make samping dianggap ku Ki Zaid eta mah jelema teh geus qoid geus paeh Ki Zaid lantaran boga permasalahan jeung eta jelema disabet bae geus ku Ki Zaid potong leungeunna waktu reaksi kabeh nu ngaisna kabeh newok ka Ki Zaid newok usulkeun
kanu boga hukum. Melalui polisi dibawa ke meja hijau sidang di kejaksaan. Jaid, ya Pak. Kamu telah menganiaya yang bernama Umar, betul? Ya Pak, saya ngaku. Kamu tahu tangan Ki Umar patah? Ya. Nah, dengan demikian tangan kamu pun harus dibalas kembali, harus dipotong. Nanti dulu Pak. Emang kenapa? Saya tahu itu Ki Umar udah meninggal Pak, mati. Kenapa kamu ngatain mati? Itu kan di Borogod dia. Cak Hakim, apa itu Borogod? Ternyata Hakim lebih bodoh dari saya. Nggak tahu Borogod acang. Bahasa apa itu? Kayak bahasa Urdu kedengerannya. Bahasa Inggris bukan Arab, bukan itu Borogod. Bahasa barbar Pak. Waduh, bisa dinasionalkan itu Borogod. Nah, cek kula, cek Ki Zaid tiap eta wae jelema pae, geus jelema pae mah kan geus urusan atuh. Ku kaserangan keheul kula ka Ki Umar ya, kula teh Mas. Ternyata cek anu ngais teh Ki Bakar teh eta teh dek dibawa ka rumah sakit. Pala tuh dibungkus. Nu mantak dibungkus hujan ngecrek bego. Jadi hirup kene, lain hirup-hirup deui, hirup. Ya bohong. Sebab ku aing kadeuleut mah kos pocong di dieuna. Jadi berarti paeh teh mah kajian ku kumaha ge. Buktikan. Begitu dibuktikan bener hirup. Sial cek Ki Zaid teh atuh. Sugan aing mah paeh. Tah eta Ki Zaid menganiaya Ki Umar motongkeun leungeunna nu disangka-sangka ku Ki Zaid geus paeh ternyata hirup keneh. Nu mantak ku Ki Zaid disangka paeh lantaran diborongkos di Borogod ditutupan sakumaha nu paeh bae ternyata horenganan dengan alasan gerimis. Bisa dipahami, bisa diterima alasan tersebut, dibuktikan orenganan hirup keneh kumaha tah pacecok di meja hijau teh tetap cek Ki Zaid tama paeh cek Ki Bakar hirup cek Ki Zaid paeh hirup udah ribut di dieu cek Hakim tah eta pacecok macecokkeun antara hirup jeung paeh di meja hakim bisa dibuktikan Ki Umarna. Andai kata teu bisa dibuktikan lantaran Ki Umar di rumah sakit, kemudian di rumah sakit jauh misalnya komunikasi eueuh. Nah iya antara dua pengakuan. Satu, Ki Zaid sebagai penganiaya mengakui dengan sangkaan berat bahwa nukos kitu mah paeh, tapi cek Ki Bakar sebagai wali na hirup mana nu kudu dibenerkeun. Tah ka nukos kitu geus anggeus. Beres geus teu kudu hese beleke, hese capek neangan deui permasalahan. Geus komplit, urang teh kuari tinggal mukaan kitab bae geus teu kudu ijtihad. Sanajan pintu ijtihad dibuka lebar sampai kiamat, tapi saha jelemana nu neuk mampu ngaijtihad. Lantaran minimal 12 pan di luar kepala. Kos urang bae gitu di luar kabeh pan urang. Kepala teh maksudna malakat sifatun rasihatun pinnasi. Jadi geus nancep jasa 12 pan teh. Kemudian nganyahokeun kana rijal hadis. Nyaho ka ngaran sebagai perawina, nyaho ka umurna, nyaho masa hirupna. Babarengan jeung Kangjeng Nabina sabaraha taun. Kemudian sehari-harina kumaha manehanana loba ka pasar, loba ka kebon, apa loba jeung Kangjeng Nabi harus diketahui rawi-rawi hadis seperti eta supaya jelas riwayatna hadis nu dicaritakeun ku si eta pasti benerna jatuhlah ke kana sahih. Pan urang ge kieu ye lamun dicaritakeun ge. Weh, di dinya tadi Pasir Gadung aya nu tabrakan. Bener tah? Bener. Sia neuleuh apa cenah? Cak satu sia. Cek babaturan aing ngaran si Arif. Si Arif dipercaya sia mah. Kurang sok kitu, Pak. Emang kurang gedebul si Arif. Kurang asal geus kaluar ti si Arif geus teu percaya lantaran urang teh geus sering jasa nyaho bohongna. Keur benerna dibohongkeun bae. Ta eta teh rawi hadisnya kos kitu tah. Urang kudu nyaho tah.
seluk-beluk tingkahna tah eta teges dikitabkeun rawi tingkatan kahiji rawi tingkatan penengah rawi tingkatan terakhir rawi ula rawi wasat ausat rawi adna eta kudu nyaho lamun urang deuk ngaijtihad hadis lamun deuk urang ngaijtihad kitu Al-Qur'anul Karim eta rawi hadis bae sabaraha nyana talar hadis teh jumlahna tah eta kudu dikajahokeun ku wari deuk ijtihadan pago sakola kakarak di geus deuk ijtihad ka dieu sia ku aing dipantaukeun sia ku aing geus teu kudu ijtihad baca kitab bae hese cenah maca kitab mah atuh boro-boro ijtihad jadi babuk sia ku aing geus teu kudu ijtihad sebab cek ulama bulak-balik deui bakalna ka mazhabul arba'ah urang kuari deuk ka ijtihad hasil ijtihad urang mun teu ka Imam Syafi'i ka Imam Malik akurna mun teu ka Imam Malik ka Imam Hambali lamun teu ka Imam Hambali ka Imam kitu Hanafi bulak-balik di dinya bae tuh ternyata horenganan bener ka si Hanafi tukang lauk teh eta tah moal kaluar ti dinya coba ge madak nu mudawan ngan sakitu tina 10 mujtahid mengkerucut jadi 8 mengkerucut jadi genep mengkerucut jadi 5 mengkerucut jadi 4 sehingga Imam Ghazali bae henteu termasuk mujtahid mudawan Tuan Syekh Abdul Qadir bae fikihna gunyah henteu termasuk mudawan nu 4 bae kurang kumaha Imam Kusyairi ngarang kitab tapi henteu mudawan nu mudawan mah nu 4 bae disebut mazhabul arba'ah sok geura saha nu deuk ka ijtihad moal kaluar ti nu 4 nu mata geus bae atuh ulah adigung teh jeung sombong-sombong teh datang ka henteu mengakui sok sia ijtihad moal kaluar ti nu 4 cenah ayeuna mah aing mah ijtihad sorangan teu kudu usoli salatna je atuh tah usoli mah tah kabeh di luar Imam Syafi'i mah teu usoli henteu usoli kabeh datang gek Allahu Akbar atuh jadi urang gede kitu atuh masalah asal make mazhab saha kitu cenah aing mah moal kunut neuk subuh salat subuh moal kunut boro-boro kunut siapa salat teh henteu sia tuh aduh kakara kunut atuh coba Hanafi mah teu make kunut Syafi'i mau ke kunut soteh Hanafi mah henteu dia dek lompat ke mana coba ayo dek lompat ke mana Masya Allah karim urang asyhadu an la ilaha illallah trek manteng kieu tapi kapan Imam Hambali mah sunah di kieu dengan dalil bahwa Allah teu ngabogaan tempat di mana bae di luhur aya di handap aya di kaler lain di kumaha pokona dimantak diputer-puter kos kieu tah eta teh kapan kitu Bandung teh mata nu kos kitu Persis tah kikituan eta ai urang mah ieu mah anteng nu dihandap kikituan tah mah teu asup mazhab kos kitu mah aduh Masya Allah aya utek-utekan eta teu bareres jasa ngaku bae sape utek-utekan Nah masalahna kodam malpupan di mana-mana motong nugal Ki Zaid kaki Umar nu dilipet-lipet di borongkos ternyata sangkaan Ki Zaid mah memang Ki Umar maut banu masalah maut mah ngan gaya be urusan penganiayaan terhadap jelema maut kumaha engke ngan urusan kisos atuh teu da eta teh dibawa ke meja hijau di sidang geus pengakuan Ki Zaid bahwa Ki Umar geus maut pengakuan Ki Bakar sebagai walina ieu hirup keneh mana nu kudu dibenerkeun Siddiqul Waliyu benerkeun Ki Bakar sebagai wali Ki Zaid Ki Umar cuman biyamini sumpah nurutkeun cekaul beres kulantaran disumpah dae Ki Bakar wallah beres sumpah lakukeun kisos terhadap Ki Zaid potong deui
walau qata tarafan wa zaman aksahu pal madhhabu tasdiqu inan karo asla salamah Zaid boga masalah jeung Ki Umar ternyata Ki Umar teh katarajang penyakit stroke cuman dedengean Ki Zaid doang bahwa Ki Umar teh katarajangan stroke sehingga kempleng leungeun anu katuhuna teu aya daya dirubah ge teu bisa. Ai musuh malamun ngadenge aya batur stroke musuh teh seserian urang ge lamun ngadenge batur teh stroke urang bungah urang teh hakikatna memusuh jeung nya. Mun urang aya anu ngabejaan sia nyaho teu ka Ki Arif nyaho si Arif nyaho stroke ku Arif stroke oh alhamdulillah musuh eta kajen gokona tapi nu stroke masyaallah innalillahi karunya amatnya ke ku Arif atuh dilayan deuk dibawakeun obat lain musuh tah mah mun kieu mah ke ku aing dilayan dibawakeun racun musuh tah mah itu mah jelas tah surang ngadenge saja teu kasih servis di Cikupa nyaho setruk hadege sakunaon hadege daekeun ka aing ieu musuh berarti kan musuh kajen gue temu urusan trisno tamo urusan cintrong kabar teh jadi aya kajahokeun musuh kos kitu bae para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kalayan kersaning Gusti dina minggu ieu urang masih keneh dipaparingan nikmat ku Gusti Allah, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur, leuwih-leuwih nikmat anu bakal mawa urang kana kanikmatan hakiki. Ialah nikmat iman, nikmat Islam. Ku nikmat-nikmat etalah urang bisa berbakti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, di antarana urang bisa kumpul sabihara-sabihari sakumaha biasa urang ngayakeun rutinan ngaji saminggu sakali. Ngaji saminggu sakali ge di lembur mah asa pangaji-ngajina bae. Kos bangun eueuh deui tandingna teh pangaji-ngaji. Alah saminggu sakali ngaji dibandingkeun jeung nongton TV eueuh sabucu-bucuna aja. Nongton TV mah unggal poe bari teu puguh mangpaatna diistiqomahkeun. Embung kaliwat ku goblok-goblokna urang. Tapi orang teu ngarasa goblok jadi bloon urang. Goblok teu ngarasa goblok ya bloon. Nonton TV mangpaatna teu ngarasa bahwa eta teu bakal dihisab di akhirat. Urang dibere mata jang ibadah ai prak dipake apruk-aprukan pake nonton TV. Apruk-aprukan leulean HP. Gambar dina HP na aya gambar jahea. Mending mun ngorakeun geus kolho. Puisan geus ambalaya tapi gambar jahe aya ke. Deres jahe urang dalam negeri mah luar negeri. Bule aya di HP nya na bloon jasa. Teu make kutang deui situ. Allah karim. Dayalah sing hararade urang hirup teh sakadar nungguan pae. Anu milu jeung urang penutupan pengajian teu milu ku ari ngamimitian pengajian sabaraha.
salila bulan puasa ke kula nyolaten deui aya nu geus teu diijabah nu jauh teuing atau waktuna isuk-isuk embung es mah obat eta ahli ngaji anu keur penutupan milu na ieu ngamimitian mah teu milu aya nu kuari milu ye ngamimitian duh ka minggu hareup sahabat malakal maut geus neuleuhan bae nyawa di tengah nyawa di tukang nyawa di deket tangkal Ambon deh ditu nah eta urusan maut mah teu kudu dipake kasieun jasieun ge datang bae maut mah ulah berani teuing jeung maut bakal datang nu penting mah sabada mautna urang meunang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala cengcelengankeun modal urang yakni umur pake berbakti itung-itung ku urang mata lobaan pake ibadah apa maksiat kitu keneh ceulik lobaan pake ibadah apa lobaan pake maksiat kitu keneh sungut lisan lobaan pake ibadah apa lobaan pake maksiat leungeun suku urang itu hasibu qabla an tuhasabu geura perhitungkeun ku urang memeh urang dihitung dirinci jaga di akhirat kitulah urang bersyukur dina minggu ieu urang sakumaha biasa sejak ngamimitian deui ibadah bentukna ngaji kaharti teu kaharti ngaji bae pokona nu penting enggo poe minggu datang diuk balik teu kudu hese-hese pokona mah diukna ge geus teu kudu di tengah-tengah majelis penting mah hadir bae geus aya nu deukeut tukang uduk kang sate, kang baso, pokoknya di mana banyak nyempilna, aya nu SMS-an bae, oh nyana di ditu ya di kayak balik bareng, aya deres jeung lalaki deui, eta, mesti eta. Ternyata sanggeusna ku urang dianalisa ibadah urang di jero bulan Ramadan teh alhamdulillah aya peningkatan nu tadina urang teu tamat Al-Qur'an di bulan puasa mah alhamdulillah tamat aya nu teu bisa namatkeun tapi ngadengekeun mah ngadengekeun aya anu tamat 2 kali sabulan aya nu tamat 3 sabulan puasa teu pohara aya anu 4 kali wih lain lalaga bahkan aya nu laporan ka kula alhamdulillah kiai cenah kula sabulan puasa tamat 10 kali Masya Allah bagus jasa kos nuka Mekah di Mekah lulumpatan muru Masjidil Haram yang berjamaah pohara eta ibadah di Mekah asal ngadenge azan brung kobeh ninggalkeun berbagai aktivitas komo anu sejam munggah haji memang teu boga pagawean naon sakadar salat tawaf hebat balik bae ka imah deukeut padahal mata ki haji ka masjid teu wauheun jeung masjidnya teu nyaho ka tihang masjid sabaraha teu nyaho ka samak masjid diganti apa henteu di Mekah mah lulumpatan muru berjamaah sok itu pas sedek-sedekna tapi barang balik bae ka imah sakitu lalegaan henteu bae geus sabasa kali henteu diajakan geus sia bae ti heula diajakan ge henteu mawaan berarti teu Mekah
bulan Ramadan gitu gene di bulan Ramadan maca Quran tuh wow pohara barang datang mereka bulan Syawal wari Quran di mana buat ditendena geus teh pokoknya ikut tak urang teh ibadah teh kos kitu tah di Ramadan mah pohara jadi teh istiqomah tak kudu nama istiqomah di jero bulan Ramadan teh sok maca Quran Syawal ge maca Quran di bulan Ramadan taraweh bulan Syawal ge taraweh terus yang dikepung masyarakat sih tapi bisa taraweh bulan Ramadan doang untung jelema anu kamari di jero bulan Ramadan ngalaksanakeun taraweh berbagai ibadah-ibadah tinggal orang memohon ke Allah urang nanti Allah titah ibadah ge ku Allah diberi tanaga jeung daek nage ku Allah nurek narimana Allah pasrahkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan ibadah puasa urang taraweh urang sedekah urang tutulung urang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga jaga aya bukti jang sampeureun urang. Itulah orang seputar bulan Ramadan mararudik nuka Jawa Tengah Jawa Timur nuka Kulon nuka seberang alhamdulillah barang dihitung-hitung urut mudik tahun kamari ge can impas aja nu kuari ngahutang deui jadi gagedean hutang ulah sebenarnya mah silaturahim malah sunah daripada ngagedean hutang maningan mayar hutang kurang mati balik malah jang silaturahmi atau silaturahim ngahutang ulah kudu nama orang pas ini jeung pemajikan neng tahun kamari orang mudik ka Jawa Timur tahun ieu mah urang ulah mudik duit nu aya urang pake mayar hutang bae tah lamun saluyu mah geunah enggak tetap harus mudik aja bagaimana juga ini kan setahun sekali kalau enggak udah cerai aja wah ambalayah ya urusan tuh eta kan kos kitu teu beres tah tinggal salakina bae hak bacakna aing talian bae tuh awak aing ieu mun salah ladar baguna masyaallah geus kos kitu bae barudadannya seputar mudik nu jelas silaturahim urang ge mudah-mudahan diterima ku Gusti Allah sehingga ngajadikeun tali persaudaraan antara urang jeung dulur-dulur urang, urang jeung tetangga urang, urang jeung guru-guru urang sehingga sakumaha wau urang di dunia kayak di akhirat ge wau eta wau terus. Di dunia lamun urang osok babaturan jeung tukang anu kotok di akhiratna ge nu ditiangan eta bae. Eta bae terus di akhirat teu bisa di dunia teu wau jeung kiai di akhirat ngawauan moal bisa. Sakumaha urang teu wau jeung tukang ngadu kotok di akhirat hayang wau teu bisa. Al arwah junudun mujannadah ruh eta lir teu beda jeung tentara. Sakumaha tentara grup-grupan sakumaha tentara sesuai jeung balok-balok baret hejo baret beureum bintang hiji bareng hiji jeung bintang hiji bintang dua ngahiji jeung bintang dua bintang tilu ngahiji jeung bintang tilu bintang 7 ya pararuyeng eta hiji ya tah jadi urang di dunia jeung saha kawau jeung saha babarengan di akhirat ge eta deui bae jurudun mujannadah masyaallah kuari urang sejak di jero hate urang dek ngamulayan ibadah ka Gusti Allah sakumaha biasa ngaji selain minggu di lembur masing-masing ge digiatkeun pengajian-pengajian
nu di masjid di mushola di majelis ta'lim mulai dikosongkeun lantaran serangan-serangan di luar ku ari pohara jasa. Wahabi terus-terusan ngalengitkeun kunut, ngalengitkeun usolli. Riweuheun Wahabi mah aya nu kunut. Padahal di pasar Kemis bageus teu kudu diriweuh-riweuh boro-boro kunut subuhna ge henteu. Teu kudu diriweuh-riweuh nya kudu ngariweuhkeun kunut atuh. Subuhna ge geus henteu. Bejakeun ka Wahabi, udah jangan bingung-bingung gitu. Pangkas dengan subuh-subuhnya. Bingung nya nama subuh geus urang mah teu aya subuh isuk-isuk. Lain dina waktuna. Ditanya ku urang sia salat subuh isuk-isuk jipan aing hees. Pan hees mah teu wajib salat. Di mana ya kitabna hees wajib salat atuh. Pinter teh budak. Oh emang ge keur hees wajib salat. Oh kitab buat ijazah ge malah. Jago tuh budak ngajawabna. Aing sudang atuh aing salat, hebabna qodoan. Atuh geus dipasing-pasingkeun ku Gusti Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Urang ngayakeun kegiatan ngaji di lembur ge digiatkeun ku ari sebab ieu Syiah terus-terusan. Salah cenah kiai eta Syiah teh panjang dongengna ke urang bahas dina kesempatan-kesempatan. Nu jelas Syiah nu aya di urang mah teu pati beres. Wahabi cenah salah teh kiai ai salah jasa teu ngan kurang pati bener. Ai salah jasa teu ngan kurang pati bener eta Wahabi. Nah ye sing hade di urang mah Tangerang, Bogor, Serang, Pandeglang, Rangkas Bitung, Lebak termasuk alhamdulillah Sunni yakni ahli sunnah wal jamaah solid. Aya ge pepeletekan Wahabi Muhammadiyah persis lah teu dianggap aya kosnu eueuh. Geus direncanakeun deuk asup ka wilayah provinsi Banten serangan Wahabi jeung Syiah. Atuh aya adapun nyana deuk dararatang atuh sabodo tinggal urangna be ulah goyang. Sakitu bae geus kajeun nu goyang mah di Karawang bae. Urang ulah goyang-goyang biasa bae. Ya teh jadi tegeran akidah urang sing hade. Anak urang sing hade, incu urang sing hade, urang mah nuturkeun guru urang nuturkeun guruna, guruna nuturkeun guruna sampailah ka para tabiin, sampailah ka para sahabat, sampailah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah pungkal pengkol sing hade geus puguh kitabna. Geus puguh pelanggeranana urang menyekelan kitab salafus sholihin dimodernkeun boleh-boleh bae urangna nu milu modern akidah mah ulah dimodern-modernkeun agama ulah dimodern-modernkeun urangna deuk milu modern silakeun bae sok bae sakadar jang cacampuran urang supaya ulah aya ketimpangan modernkeun awak urang tapi akidah jeung agama mah teu bisa dimodern-modern. Akibat dimodernkeun Quran dipotong-potong ayatna anu masih keneh bisa dipake nu teu bisa dipake kunyana disingkirkeun. Nah eta kos kadaritu kan teu beres. Antak sing hade Islam datang ke Indonesia dibawa ku para wali Allah bentukna ieu kos urang kos ahli sunnah wal jamaah di luar negeri mah geus dirarobah walaupun negara Islam tapi geus berubah urang lamun di Yordania
namun beja di Turki ku hari geus teu puguh kitu keneh di Tunisia kitu keneh di Maroko padahal negara Islam tapi geus berubah tapi di Indonesia mah masih utuh loba kesulitan dek ngarobah Sunni nu aya di Indonesia ye berkat fadl Allah subhanahu wa ta'ala geus berbagai-bagai dirubah-rubah tetapi tetap masih kuat kan baik tinggal sing hade urang nya nungguan maut besi rubah-rubah naudzubillah komo datang ka asup Kristen menauzubillah min zalik wa min zalik ngagelok ka Wahabi ge naudzubillah min zalik wa min zalik teh urang teh keur ngabahas tentang bugot tentang pemerintahan anu teu disetujui ku rakyat atawa pemerintahan anu keur didemo ku rakyat maka di tengah-tengah nyaritakeun bugot ki musannif hadzal kitab nyaritakeun tentang ngadirikeun negara ngadirikeun pemimpin di negara urang mah negara Republik Indonesia demokrasi tetap kudu aya pemimpin presiden ngaran nu alhamdulillah mimiti Bung Karno kemudian Bung Harto mantas Soeharto sakedeung B.J. Habibie tas Habibie teka caritanya nakuar di mana ayana kuletik meureun teu kanyahoan ganti mantas Habibie ku usaha geus ku Gus Dur Megawati kemudian atuh SBY ku ari mah presiden urang dek kukumaha ge tetep presiden urang eta teh dek pantes dek teu pantes presiden urang adalah Jokowi kudu diakui eta presiden urang dek kukumaha ge atuh dek kumaha deui sakitu ge deres bisa seuri keneh artinya presiden urang eta kajeun kukumaha ge presiden urang dirasakan ku urang setelah ganti presiden weh dolar naik melambung perekonomian ku ari keur ngarayap perpolitikan urang mun nyaho di jerona bakal sieun ngan lantaran teu nyaraho biasa bae urang nu mantak aya bagus teh urang bodoh teh jadi tenang-tenang wae urang teh ku bodoh padahal di jerona mun dideuleuh ku urang aya naon sih di Indonesia lantaran kok prajurit Amerika turun ku ari aya di Bali kok Cina bercokol di urang kok aya di negara Timur Tengah nu ka urang kok aya sababaraha pemimpin nu asup ka negara urang aya naon di negara Indonesia ieu dek dikumahakeun jeung dek dikawanakeunana urang teu nyaho bodoh ngaranna ku bodoh jadi tenang kalem-kalem bae urang mah bodoh teh atuh salat ge bodoh mah tenang bae Allahu akbar kumaha teh kumaha lah mun ditanya Allah mah nyahoan ieu beres luhur teh jelema kos kitu eta atuh emang bisa ada sakitu atuh kumaha geus teh diutar diatur deui urang papan salat teh mimiti ngatur caina wuduna ieu bener apa henteu cai sah tah henteu dipake wuduna
terus make syarat, terus make rukun beres, wudu kemudian salat, make pakaian anak nu kumaha di samping jang nutupan aurat adab-adabanana. Lantaran ieu teh pan dideuleu ku Allah, pantes apantes si menghadap ka Allah model kos kieu aing ieu diperhitungkeun ku urang teh make lepis los. Make lepis, make kaos hideung, pet dikatukangkeun. Salat Allahu Akbar beres geus. Lah cenah kiai ka Allah mah nyahoan ieu nyaho aing ge. Naon bedana sia jeung kenek nu mundurkeun mobil ieu? Beda tuh sia harap ka Allah kata Allah mah teu kadeuleu ieu kumaha sia mah teu kanyahoan ieu ku teh sia mah sakitu ayana tuh kitu bae tapi lamun urang bisa ndeuleu make mata hate ngadenge make ceuli hate isin salat model kos kitu teh henteu mah teu nana adab nu eueuh ieu tak urang teu perti kunaon eta bodoh ku bodoh tenang-tenang bae biasa bae nanti sholat likum-likum beres ngarokok geus teu babacaan teh lah terus Allah mah nyaho ini nya dalil ngan eta dok Allah mah nyaho masalah bodoh jadi tenang geus di akhirat da ge atuh nu bodoh ngaranna ge tenang bae kana mah di akhirat kalem bae di akhirat mantep ngeunaheun jadi bodoh al-amila madzhabalah nu bodoh geus teu puguh nyikut. Nanti tepuku jukit kumaha madhabna bae. Kadang kos urang, kos ahli sunnah, kadang kos Muhammadiyah, kadang kos Persis, kadang-kadang kos itu tuh bodoh ngaranna gitu. Ta eta bodoh nu kos kararitu teh. Nah ieu urang bodoh politik teh nyawana naon jeung dibobodoh kuat. Sakumaha nu kukula dicaritakeun sabenerna teu pas Presiden Jokowi ku ari teh ngan begitu dek diturunkan lain teu mampu babari jasa nurunkan presiden teh gampang jasa sebab dipilih ku rakyat diturunkan ku rakyat ngomong mah kecil babari mah di negara demokrasi mah ada kekuatan terhadap rakyat cuman yang gantina saha jang gantina saha ieu lalu hese teh cakula ge di bulan Rewah di bulan Rajab nyaritakeun jang ganti oh cenah ambalaya kiai siapa neuleuna sasa urang hartina hese jang ganti teh cokot partai Golkar teh solid lantaran Golkar teh kabagi-bagi lamun naik tu nu ieu ngamuk naik ti nu ieu ngamuk teh solid ngaranna patut teh jadi presiden teh bisa kos kitu sok kudu diterangkeun bae aing jadi dosen sakedeung ieu lah ngaranna eta para raham aya nu ngomong mana cenah ganti nu jelobak kiai cocok kieu ganti sia mah teu paham politik. Cokot ku ari di petilu acak-acakan. Cokot di berbagai partai, padahal teh kudu boga partaina acak-acakan teu solid, boro-boro partai nu lain, partainya nana ge acak-acakan teu kumaha bisa ngagantianana. Tuh aya jelema pinter jasa kuari di luhur aya teu boga partai peot jasa leutik jelema pinter eta keur dipermasalahkeun kuari siapa apa henteu nyanana jadi presiden siapa teu leutik jelema kuru leuwih kuru tibatan Jokowi atuh nu aya ge teu pantes ngomong eta meureun nah kuari dek dirapihan lantaran eueuh nu solid partai. Berarti kan aya nu main nu jago di Indonesia nu ngacak-ngacak partai geus diperhitungkeun gunyana lamun ieu partai solid engke bakal ngehajar diacak-acak heula gunyana sehingga eueuh partai nu solid hese jang ngagantianana kos gitulah seputar negara eta kakarak global encan mun dirinci tek Wari urang nyaritakeun tokohna ti Golkar ieu petilu di babari nyaritakeun kos itu. Sapira Indonesia aja jelema rek kahitung tek teh sama. Tuh sama babari. Cuman iyalah keberadaan urang kos kieu hese kasolidana. Maka wallahu alam tinggal ditunggu 2 bulan deui. Lamun 2 bulan ieu rapi insyaallah lanjut. Mun 2 bulan ieu terapi wallahu a'lam bissawab
bisa assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi keur diurusan kuwae sebab naon perekonomianna mungsrut tailah lamun negara ekonomi teu jalan atau politik ge teu jalan ai negara mah moal bangkrut degekeun ku Celisia dongengna negara bangkrut moal aya nu bangkrut mah politik nu bangkrut mah perekonomian kembalina politik jeung perekonomi ka rakyat negara mah moal bangkrut nu mantap moal bangkrut atuh jelema titah malayar pajeg kabeh deuk bangkrut kumaha negara mana nu bangkrut eta mah ngomong doang negara bangkrut negara bangkrut moal aya setungtung aya presidenan aya kepala negaraan negara mana bae moal bangkrut nu bangkrut rakyat negara mah moal bangkrut ya kurang kuari malayar bae duit da ka mana ulah ditanyakeun goblok tama kumaha kepala negara tama kumaha gubernur kumaha bupati sia mah mayar bae adapun ka mana-kamanana kumaha aing goblok meureun sia mah ulah ngomong ulah nanya je pan sia mah kitu amat jadi bupatina ulah nanya pokona mah sia mah mayar bae geus wae ka ditu nama ke aing naik ku sia pilih deui bego meureun sia ieu si sia teh bego aing kabehan seakan-akan seperti itu negara urang demokrasi apa lain wallahu a'lam pilih aing mayar pajak sia ka aing adapun duit deuk ka mamanana ulah hayang nyaho sia kumaha aing ji bupati kieu urang teluh wae yuk teluh mendingan ge kena bureuteu ieu beteungna ieu ulah kitu cek yeuna ieu udah bener di urang je APBD entah gerang sabaraha kota sabaraha di gubernuran sabaraha ieu teh pan rakyat teh bodoh teu nyahoana naon ieu ku teu nyahoana naonna tentrem teu nyahoana naon ku teu nyahoana naon teh jadi tentrem bupati ge tenang kalem biasa bae nya ge teu isinin ka pagih jeung rakyat teh bupati salah teh teh isinin ka pagih jeung rakyat bupati bego meureun mah ya tuh rakyat ge bego ieu geus ieu mah bego jeung nu bego masalah bararego kabeh tah kan seperti kos kitu tah ieu keur carita nagara kudu aya pamimpinna ieu nu dicaritakeun ku urang milih pamimpinna kudu make syarat 10 hiji syaratna jadi presiden jadi gubernur jadi bupati teh kudu musliman agama Islam nomor kedua mukallafan kudu mukallaf ulah nu edan ulah budak leutik tilu huron kudu merdeka ulah abid opat zakaron kudu lalaki ulah cewek 5 kudu bangsa Koresian eta teh hartina mah nu boga pemikiran nu kuat nomor kagenep ka-7 kagenep adlan kudu nu adil boga pertimbangan secara syar'i nomor ka-8 nomor ka-7 mujtahidan kudu anu mantap ijtihadna otakna brilian nomor ka-8 sujaan gagah jadi pemimpin mah ketika aya nu neko-neko nyana dihareup kan gagah ngaran urang jadi boga pemimpin puluh ya pleter resep nomor ka-9 zaroin nu ngabogaan pemikiran anu istimewa cemerlang lantaran ieu teh negara di jero negara luar biasa jelema teh lobana berbagai-bagai keayaan kehidupan manusia nu aya di negara tah kalangan elit kalangan setengah elit kalangan anu non elit rakyat jelata ieu kan beda-beda eta teh kapan di bawah naungan presiden carana kumaha jangan majukeun kelas elit carana kumaha jangan majukeun kelas tengah elit kumaha jangan majukeun rakyat eta teh kudu boga pemikiran anu cemerlang zaroin wasamin jeung kudu boga dedengean ulah torek boga presiden torek hese abasorin jeung boga dedeulean wanutkin jeung boga ucapan bisa ngomong etalah syarat jadi pamimpin sahna
jadi pamimpin teh nomor kahiji bil bayati di bayat ya ne bayatu ahlil hili wal aqdi minal ulama war ru'asai wa wujuhin nas dipilih jadi pamimpin teh dumilihna ahlul hili wal aqdi ulama-ulama pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh masyarakat nu milihna jangan maju ke negara berarti nu kudu boga wawasan kaharep dek dikumahakeun ieu negara ulah ini peot dituntun aki-aki gagah nya aya aki gagah emang pen ini peot aki-aki gagah aki-aki titah milih nu buta titah milih dan lain sebagainya nu gering teu nya teu boga wawasan ulama nu titah milih teh jeung ulama lain ulama Golkar ulama bangsa disugak sogok ieu mah ulama nu boga wawasan kaharep ieu nu milih teh jang supaya engke nagara dek dikamanakeun dek dikumahakeun pemimpin-pemimpin kitu keneh tokoh-tokoh masyarakat hasilna karak engke saha anu terpilih jadilah presiden di beat dipilih ku urang kabehan nomor kedua jadi pemimpin teh bistikhlafil imami ku dijadikeun khalifah ku seorang imam seorang presiden ngajadikeun khalifah lantaran nyana geus kolot daya pikir geus kurang nyana nyiapkeun jang pamimpinna nu geus digodog ku nyana geus dipersiapkeun jang mimpin negara dikamasankeun ka para tokoh tanya tentang politik tanya tentang ekonomi jeung budaya coba ge nyana geus mempersiapkeun ieu lah tokohna saksian ku para tokoh di urang meumeureun di parlemen nah ieu lah ku kula dipersiapkeun maka saat ieu kula ngalimpahkeun kewadagan kula wah naon kitu ngaranna jabatan kula terhadap seseorang nu ku kula dipercaya ieu lah makanya mundur ieu naik atawa nyana wasiat mun kula paeh ulah kasasaha jabatan teh ieu bae sipulan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nyana geus wasiat kula maot pemimpin ulah sasaha deui ialah Umar bin Khattab geus ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq maot geus teh kudu hese deui langsung Sayyidina Umar naik nomor kedua nomor katilu ieu nu ku urang keur dibahas wa bistila'i jami syurut sah jadi presiden bistila'i jami syurut ku ngalindih kana sakabeh pirang-pirang persyaratan syarat nu 10 aya di Kizaid sementara presiden nu aya kurang ngalaksanakeun persyaratan atau kurang persyaratan tinu 10 andai kata presiden terpilih teh jelema nama muslim jelema nama mukallaf jelema nama merdeka jelema nama lalaki ngan ternyata tina 10 ternyata ra'yuna nu kurang cemerlang ketika ditanya tentang bagaimana perekonomian di negara urang nyana teu ngabogaan wawasan jangan majukan perekonomian di negara eta sementara aya batur nu hebat Khalid misalna anu nyana siap untuk mengatur tentang perekonomian jeung perpolitikan dibandingkan nu terpilih jeung nu ieu hebatan nu ieu nyana ngayakeun kukumpulan mun di urang mah eta demonstrasi teh melalui kekuatan rakyat nu jadi ujung tombakna adalah mahasiswa untuk digulingkan presiden terpilih lantaran geus mempersiapkan
nyalonkeun calon presiden nu leuwih hebat istilah ngaran ulah digulingkeun mah digulingkeun tapi calon presidennya can aya engke keberantakan negara menang negara teh anu mantak teu meunang dipimpin ku budak leutik lantaran budak leutik mah teu bisa mempersatukeun bangsa boro-boro jang batur puguhnyana nage encan bisa ngisang-ngisang acan budak leutik teu meunang mimpin negara nomor kadua cewek wanita teu meunang mimpin negara lantaran lamun dipimpin ku awewe pan bisa dengan menyeng doang menyeng teh ceuriknya nama boro-boro ku rakyat boro-boro desakan-desakan manusia kakarakti salakina bae nya geus bisa ngajawab salakina marah aju bae manyun bae henteu memecahkan permasalahan awewe mah ceurik ngaguling brek beres sakitu doang manya nu kos kitu deuk mimpin negara deuk kumaha lakona karakter wanita nu mantak teh karakter wanita mah kos kitu nu mantak teu meunang jadi pamimpin acak-acakan negara. Ketika negara orang dipimpin ku Megawati orang mah bodoh teh nyahoana naon padahal nu coplok ieu sabaraha pulau aset negara nu coplok sabaraha lantaran orang mah bodoh biasa-biasa bae kalem-kalem bae mun urang menelusuri ka jerona masyaallah aset negara sabaraha anu acak-acakan jeung nu beak pulau sabaraha nu dijual urang mah teu nyaho lantaran bodoh kos kieu lah eta lah wanita. Lamun urang nyaritakeun tentang keberadaan negara urang dipimpin ku Soeharto mah biasa bae. Hutang bisa ditutup dipimpin ku Bung Karno mah komo maju negara teh. Rarasaan urang mah teu maju padahal maju. Komo dipimpin ku Belanda mah leuwih maju. Lamun urang nyaritakeun kemajuan negara Indonesia dipimpin ku Belanda jeung ku negara urang ku urang masing-masing kemajuan ku Belanda. Aya jalan kereta nang Belanda nang urang mana? Jalan nembus Rodi kerja Rodi baheula jalan provinsi nang Belanda nang urang mana malah kuari mah dijualan nang urang mah ayo coba aya bendungan 12 pintu 12 sadane nang Belanda nu di Bandung itu bendungan nang Belanda kabeh ieu teh aset-aset nu aya nu di urang nu digunakeun urang nang Belanda nu urang nang urang mana baheula Belanda nyieun jalan kereta Belanda nyieun jalan Belanda nyieun irigasi Belanda nyieun berbagai kitu jembatan-jembatan eueuh anu songhek saeutik negara urang sugan gunung songhek henteu sugan hutan songhek henteu kuari urang geus naon nu dibangunkeun gunung sararongek sararongek kuari gunung sohek hutan sohek laut sohek bari can aya ieu mana bebeunanganana ieu keur carita perbandingan berarti kemajuan dipimpin ku Belanda mata geunaheun keneh di zaman Belanda daripada di zaman urang kuari lamun deuk nyaritakeun maju bebeunangan urang mana nyieun jalan kuari jai anyer penarukan nang Belanda di hasil urang mana hasil urang ayo coba jalan nu belah ditu aya dek dijual nu belah ditu aya jalan geus dijual digantikan kuari urut jalan urut irigasi kuari jadi pabrik lain kegedean jalan lain nambahan jalan malah jadi pabrik sabaraha jalan nu leungit nu dipake pabrik ai pabrik jang kepentingan saha kepentingan rakyat sejenak jang itu ai jalan mah terus ka anak incu anyar penarukan eta teh jalan teh di zaman Belanda datang ke bapak kolot urang bapak urang datang ke urang bisa merasakan jalan kereta Jakarta Surabaya nang Belanda urang bisa ngarasakeun kuari hasil urang mana urang lamun keur carita perbandingan oge nya kieu maning bikeun di ka Belanda tangkorak sia baru lagi urang merdeka hayang kan ieu geus si kemerdekaanna teu mampu orang teh nah urang mah sararongek toh lamun urang nyaritakeun tentang perjuangan bapak kolot urang baheula muringkat bulu urang Bung Karno bapak kolot urang ditahan disiksa diseret eta teh memperjuangkeun bangsa jeung negara
hayang hengkang Belanda di negara urang 3 abad setengah ngajajah urang supaya leuit jana urang teh terus berjuang saya aya babur runcing golok geus lain golok seukeut golok tarang hau maka berjuang di negara urang teh demi bangsa jeung negara supaya anak urang geus urang kos kieu supaya anak urang kan kitu ngaromongna ge anak incu urang supaya ngeunaheun nyana memperjuangkeun. Coba ya ketika Bung Karno tangkap ku Belanda jeung Ki Ahmad bawa ke digu langsung diasupkeun ke penjara sapoe 2 poe 3 poe paneta di penjara teh mah Belanda mah lain maksud menjarakeun dek dibunuh dengan tidak diberi makan dan minum 3 poe geus leuleus ngomongkan Bung Karno ke Ki Ahmad Kiai rasanya kita mati ini di sini. Tidak usah ngomong begitu cek Ki Ahmad. Mati urusan Allah. Tidak mati. Kalau nyawa kita masih ada di badan kita, kita tidak mati. Aduh. Bisa ada Ki Ahmad. Enggak usah takut. Ada Allah. Cek Bung Karno Allah itu benar ada. Tetapi kita tetap kalau tidak makan dan minum mati. Pertolongan Allah akan datang. Tenang. Ceki Ahmad innallaha ma'ana. Kaopat poe geus kicep doa. Atuh teu dahar teu nginum pan. Kicep. Kiai saatnya kita mati kan. Tidak. Ceki Ahmad tetap hidup kita. Hidup bagaimana? Enggak makan enggak minum. Belanda datang ke jero dibuka lawang blok seserian. Sekarang kau mati di dalam penjara. Sekarang kau tidak akan bisa melanjutkan hidup. Geus teu bisa nanaon kieu. Seserian Belanda. Digebrukeun deui lawang. Di jero geus kararieu bae. Ceki Ahmad Bung Karno pertolongan Allah akan datang ketika kita sudah tidak berdaya. Kita sekarang sudah tidak berdaya cek Bung Karno. Mana pertolongan Allah? Itu kamu masih bisa ngomong, itu daya kamu. Oh iya ya. Baheula bae eta memperjuangkeun negara datang ke kitu coba. Kalau masih bisa ngomong berarti masih ada daya dan kekuatan. Ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, baru pertolongan Allah datang. Kali mau poe geus bisa nanaon. Kararieu bae. Mencak urang mau ana pertolongan Allah sebentar lagi. Ketika kita belum pasrah 100% kepada Allah, Allah tidak akan menurunkan pertolongan. Pasrahkanlah diri kita 100% kepada Allah. Jangan ada perasaan, kekuatan, daya di diri kita. Semuanya milik Allah. Ceki Ahmad kan gitu. Pasrahkan semua kepada Allah. Nanti pertolongan Allah datang. Bung Karno geus kieu bae. Geus teu ngomongnya. Geus teu dahar teu nginum. Kunaon ka sore jol bae jelema datang mawa sangu lewat erang-erang tah di penjara teh pan aya nu bolong sagede-gede di luhur lobang angin asup ka dinya set bluk mawa sangu dahar di jero ayo kita makan ini pertolongan Allah dah Bung Karno ge bingung di liwat mana jelema ieu di lawang dikunci bisa mawa sangu segala rupa ieu. Wow, segala geus beres dahar, aya sambal segala geus di jero geus. Insyaallah wahara jasa. Beres datang kokobok set sasalaman, naik deui lewat eta deui lubang angin set kaluar. Bung Karno teu ngomong. Eta saha teu ngomongnya. Jeung nang nita saha teu ngomong. Deuk ngomong ka Ki Ahmad bisi salahnya. Secara kanan bae di jero. Kiamat ada kiai ulah abah kita sok ngaji mingguan di dia ngajina hikam teh ya Allah ya Rabbi geus rada aya tanaga teh poe eta isuk datang deui lewat eta didelegeun bae ku Bung Karno set datang deui dahar mantep pohara jasa
hari ke-6 hari ke-7 mendatang di ke-8 tetap nanya Bung Karno siapa sih jangan tanya tuh bener baik ceknya ini carikan deh tuh bener aja saat-saat kos itu tuh bener nanya pertolongan Allah nanti setelah kita keluar baru saya jelaskan. Masya Allah tak eta teh bisa datang lewat eta ke jelema kiai datang nggak sanggup. Hari ke-8 ke-9 Belanda mawa kitu tempat mayitnya naon Kurung Batang dianggap paeh kan dianggap paeh gue jangan mau Kurung Batang buka begitu buka blok nyara kerkarari ada apa cak Belanda ini bukan orang tutup lagi sudah tutup Belanda ge nah itu geus dianggap paeh atuh hirup kayak gagah jasa tuh tutup sekian bukan orang ini nah seserian dia ada di jero duaan bae Belanda sieun cenah ka urang cek Ahmad teh padahal urang ge sieun gayana jadi negara ndek jadi pemimpin negara pohara jasa digencet kapan didigul teh tapi kan meleset jelemana blok ke Jakarta nu digencet nama hanya tangkal cau coba itu bisa kos gitu nah setelah diperiksa di bredel kieu dipaehan disiapkeun tadi mah Kurung Batang kuari mah stem disiapkeun begitu asup ka dia langsung tembak bae geus Belanda orang jelemana milu keluar jalan nu tadi set berangkat kabeh Belanda kaget kemana bingung Belanda yang bisa keluar lewat lubang itu mah bukan orang setan Belanda deui keur kacaritakeun na eta zaman baheula memperjuangkeun bangsa jeung negara datang ka kos kitu nah iya keur carita eta lewat dinya jaba anu ngiriman sangu jabanya ada keluar lewat dinya kok bisa karar itu hasil tapa dek mimpin negara teh tapa heula lamun patilasan Bung Karno di Jawa Timur patilasan Bung Karno di Bogor patilasan Bung Karno tuh di Bekasi patilasan Bung Karno tuh di itu di mana kitu di Ciherang patilasan Bung Karno di dia di Banten tapa Bung Karno mun urang nyaritakeun Padang aya patilasan Bung Karno urang nyaritakeun Aceh aya patilasan Bung Karno etalah endek mimpin sebuah negara tapa heula tah dipimpin ku jelema nu tapakan ngeunaheun urangna sebab naon beraninya ngeunaheun adapun kadituna urusan jabatan dan lain-lain sebagainya eta mah geus macem-macem geus kaditu tapi eta lain lalagaan bisa asup kadinya eta si kiai saha nu asup ka lawang eta tah ka naon gara-gara lubang angin moal sangu set kiai urang Tangerang kiai datang ka dia set beres dah mah dibejakeun kiai moal udah bejakeun geus jadi gali ke kuburanana takut itu kan wahara mimpin negara teh lain lalagaan satu suara teu bisa dibobodoh atletik mah sakumaha urang teu bisa dibobodohna ketika Saddam Hussein kamari gerak ku ajeun tinggi ulah-ulah ge simpati bangsa simpati manusia umat sadunia simpati kabeh moal pati-pati simpati lamun di jero benak katena henteu aya kemurnian moal aya seluruh lapisan boh kafir boh muslim simpati terutama mukmin simpati ka Saddam Hussein bari di jero nagara nama aya anu ngalecehkeun ka Saddam Hussein tapi tetep baik kesimpatian teh teu bisa dibeli lantaran di jero na aya mutiara sakumaha simpatina bangsa Indonesia ka Bung Karno lain di Indonesia bae Jepang simpati ka Bung Karno Arab simpati ka Bung Karno bahkan titi mangsa Bung Karno teh ya mun urang ke Mekah atuh aya di Arfah aya titi mangsa Bung Karno di tempat Sa'i aya titi mangsa Bung Karno di Baitullah aya titi mangsa Bung Karno lain jelema leutik berarti
Lamun urang nyaritakeun tentang keistimewaan Bung Karno ketika ke Afghanistan anu nganyahokeun makom Imam Bukhari secara mendunia Bung Karno. Lain lalagaan tak urang lamun nyaritakeun sejarah ngan teu dipuat. Aneh, nu dipuatna hanya nu nakal-nakalna bae. Cinta wanita lah nu dipuat teh. Tentang KPKI-an lah nu dipuatna, kepositifanana negara jadi merdeka. Hanya sakitu bae, lain-lainnya teu pernah dibuat. Ketika Bung Karno diundang ke Afghanistan, gideg Bung Karno, karena dibutuhkan wawasan Bung Karno di Afghanistan, Soviet, maka Bung Karno siap. Yang penting tolong carikan dulu makom Imam Bukhari di mana. Setelah ada, nanti saya ke sana. Atau pansanagara neangan makom Imam Bukhari. Begitu datang ke itu salah cek Bung Karno, bukan itu makam Imam Bukhari mah, yang ini nunuduhkeun Bung Karno. Lain jelema leutik Bung Karno teh nu mantek mun nyaritakeun Bung Karno moal anggeus-anggeus dijore-jore Bung Karno, simpati bangsa jeung negara tetep bae. Di PKI di lain bae cekate lain bae eta mah sekadar sebuah sejarah anu bisa dipelesetkan. Hate leutik bangsa tetap lain Bung Karno seorang waliullah. Hese dek galengitkeun ka gorengan, dek galengitkeun kabagusan Bung Karno supaya jore teh hese. Sakumaha hesena urang dek kabaguskeun Pak Harto hese bae. Hese bae kumaha meureun eta mah. Kumaha meureun kajen di bagus-bagus ge teu daek bagus bae. Hese bae. Lain kaayaan buktina tapi di jero benak hatena. Anu padahal di akhir nama Pak Harto ge bagus di akhir nama. Yang sepanjangnya ngajawab teu bagus, hanya detik-detik terakhir nu rada bagus. Rada bagus teh rencanana. Tuh, Gus Dur dijore-jore eta tetep bae. Nu kamari anti Gus Dur, nu kamari ngajorekeun Gus Dur, nu kamari buta ngabuta-buta Gus Dur. Kuari mawaan zarah nyana nu untung. Nyana nu untung. Nu kamarina ngaulah-ulah ngang buta-buta je Gus Dur ya kuari yuk kita zarah yuk kesan je tolol teh jelema teu bisa dibobodoh artina hate leutik namanya nana ge ngabuta-buta ge eta mah ngan sakadar muatan ngan sakadar aya kepentingan ketika berbicara dari hati nurani nyana ge mengakui atau boro-boro di dalam negeri luar negeri di Amerika sorangan mengakui keistimewaan Gus Dur di Jepang di Arab di berbagai di Mesir jeung di Baghdad mah atuh ngaistimewakeun ka Gus Dur. Adapun jelema nu ekstrim atuh sepanjang masa kitu bae mantek urang wari-wari mung magahan ngaji ulah dianggap bahwa ka urang teh haju manut kabeh ka urat nurun kabeh disatukangeun malobaan kana tersebut biasa bae atuh antepkeun ke kanyahoana mah jadi akhirat ieu. Tuh urang mah urang bae ngaji bae hayu. Nu ngomongkeun nu nyaci maki nu anu emang teu kadenge ku ceul aing teh kadenge. Atuh kajen ke buktikeun di akhirat. Je, perang sana tah. Atuh hayu bae urang ngaji bae geus pokona mah. Masyaallah. Urang lamun nyaritakeun kaagungan Allah ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul. Eta teh dulur-dulur nama anti ka Kangjeng Nabi. Tatangga nama anti tapi orang jauh mah orang Madinah nyambut kana karasulan Kangjeng Nabi. Lamun urang nyaritakeun ku ari atuh sarua bae. Ku ari teh jelema nu simpati ka dieu bae ka pengajian ulah kakulana ka pengajianana nu ti Serang, tu Pandeglang, ti Jakarta, Bogor, nu ti Tasikmalaya, aya anu ti seberang sagala. Tapi di sekitar nama biasa ngajebian atuh masalah. Masalah tuh nyana-nyana urang-urang engke kanyahoan mah jadi akhirat ieu jahat leutik namanya ge ceuri emang teh ceuri kata leutik mah kok ku nyana henteu milu aya muatan di jerona ego di jerona antepkeun rugi-rugi nyana untung-untung nyana urang mah ngaji bae jang ngajina ge lain hayang maca kitab ieu mah lain ya hese maca kitab mah hese neukna itu mah ngawuduk we pokona mah geus titik tapi lain eta ngaji teh neangan file maca mah bisa kadang nyurah bisa itu kene nu teu bisa ngaca kitab lah ngadengekeun bae nu dibutuhkeun mah lain eta naon ieu nur ilahi nu nyulusup ka jero dada
nu teu bisa dikasab ku urang salat bae kadang teu bisa aya nur ilahi urang teh zikir bae kadang nur ilahi mah teu beunang tetapi ku ngaji babarengan jeung jelema loba di dinya aya wali di dinya aya malaikat anu bawa nur ilahi gimana cenah walina ulah yang nyahos nya mah bisa mengaji ngawuduk balik geus aya eta nu mahal mah mantek cek kamari cek Habib Lutfi kadang-kadang nur ilahi itu datang lagi ngurutin guru di situ ada nur ilahi kadang-kadang lagi ngehadam ke guru kadang-kadang lagi silaturahim ke guru kadang-kadang lagi ikut ngaji jadi kita sholat kita zikir mah kadang-kadang sulit tapi ikut berjamaah dengan dia seselaman dengan dia tiba-tiba ada nur ilahi emang kos gitu nur ilahi mah rahasia Allah dibikeun ku Allah ndudik dibikeun ka hamba Allah dirahasiakeun ku Gusti Allah eta nu mahalna ketika orang anti cilaka ujian eta lah hijab. Nah, nu dibutuhkeun teh nur ilahi mah engkena urang tas ngaji kok jadi tentrem nur ilahi. Urang ngaji coba di pendopo jeung kiai carita politik, carita ekonomi. Oh, hebat jasa. Datang ka imah puyeng. Lain lalagaan puyeng. Tapi ketika urang datang ka dieu, tak atawa ka pengajian nu lain, beban naon leh. Pokona mah kiai aing mah teu hayang wauh jeung kiai, nu penting mah aing mah jeung tukang sate beh heula wauh, oh masalah. Wauhan kana jeung si eta daripada jeung kieu, oh masalah. Datang ka imah tentrem amat. Nu mata tentrem meuli satena 2 bungkus, Pak. Kalem. Mahal. Katentreman eta lah nu mahal. Salat jadi meningkat, salat tambah khusyuk. Emang ngahusukeun ku, Pak. Di khusyuk-khusyuk urang mal bisa ja khusyuk mah pamere Allah. Ketika orang nyampur jeung bisa khusyuk kadang khusyuk aya ketika orang nyampur jeung ahli makrifat urang aya faed ngaranna luluberan ti ahlina nyurup ka urang eta nu mahalna jeuh tuh ngaji na aja hararese emang kumaha gitu ngaji urang ngaji di pondok 15 tahun 20 tahun gitu bisa-bisa tuh komo mingguan bisa naon tuh ngaji kos gitu parang sana bebari meureun ngaji tapi tah nurut ilahi mah kos kumaha barang ngaji tak Masya Allah horenganan kreditan tehara aing lamun isuk paeh berarti ninggalkeun hutang sedangkeun lamun aing paeh boga hutang roh mal bisa ngajawab kape di jero kuburanan timbullah nyulusup nur ilahi set mun aing isuk paeh kumaha tuh rugi amat hanya sebuah mobil Avanza, hanya sebuah mobil Kijang. Anu ku urang dinikmati nangan sakadar sakit tapi di jero kuburan nu bakar berhadapan jeung Allah urang kaput tanda bahwa urang teu bagus. Doh, balik ngaji bebe ja ka pamajikanna. Neng. Jah urang ngridit teu bagus ja kadang ku Neng. Urang ngridit teh jadi yuk. Ai kakak kumaha sih? Mantak ieu kakak ngomong kan Neng maning jual apa maning kredit nyoba kan Neng. Oh, ai kakak mah geus dahayang. Kak atuh ulah dijual kieu bae ieu mah bereskeun aju urang meuli deui. Oh, jadi 2. Nu ieu bereskeun aju urang meuli deui anu ulah kredit. Anu cash gantung mah ieu beung kakak. Puguh hiji ge ngap-ngapan ya kakak. Musyawarah lah orang eta ngaran nur ilahi asup musyawarah nur ilahi ngaranna tuh jelema geus berdeposito bae di bank lain teu ngadengekeun ngajinya di mamana di radio ngadenge di televisi ngadenge terus di kiai-kiai modern ngadenge bahwa eta teh halal tanggung jawab malah anu tanggung jawab segala di akhirat. Pokoknya ketika berhadapan dengan Allah, saya tanggung jawab. Ceknya nanti saya usulkan kepada Allah. Kos bapak kolot nabet Allah. Pohara jasa. Tanya na bagi kuat pak. Boleh. Can aya nur ilahi ketika nyana ngaji, merenung. Atuh gagah nur ilahi memang kumaha gitu. 1.000.000 kali gurunya nang geus ti ditu asup ka jero hate. Nang Allah kan nur ilahi. Buah ieu nu bener mah. Asana salah aing deposito si itu kurang kumaha ngadalil jeung asana teu beres didongkrak ku nur ilahi gagah nur ilahi mah kajen ku kumaha
gesanlah depositona sieun kadengekeun ku kiai itulah jangan takut enggak lah saya pokoknya mau udahan aja nur ilahi lamun geus nancep ka dieu boleh lalagaan nu mantap kiai wani hudang jam hiji aju mandi aju ngalawudu aju salat padahal mah tunduh aya naonan aya nur ilahian ente mah nur ilahian bareng neuleuh jam hiji simbut di ka dieu bedana aya nur ilahi jauhan geus kitu mah ulah hese-hese kebelah jadinya jam 2 mah rada deket ka subuh hudang jam 2 kebelah setengah 3 tolol dah coba diengke-engke bae kunya na ge engke naon eta nur ilahian ai kiai nu hudang teu penting mandi wudu salat ko berani padahal mah tunduh aya nur ilahian gagah nur ilahian emang kumaha gitu nyulusup ka jero hate nu kadeuleuh hanya Allah alam akhirat nu kadeuleuh ngeunah naon sih di alam dunia ja urang geus hees bae ti leuleut datang ka kuari mah nya dek diteruskeun bae ku tolol-tolol teuing si awak ja ti baheula hees bae urang ja kieu-kieu bae perubahan amat isi awak teh tah ai eueuh nur ilahian mah tetep bae lonceng tinggal lonceng malah mah bel beker teh dikeriningkeun tah hudang dipencet teh badeng sia padahal mah nang nyana blon teu nang nyana yang hudang jam 1:30 nang nyana supaya ngerining diteuleun dicelik hudang 1:30 goblok gadeng sia SD nur ilahian mah capek kajen kuku lagi hese berat tapi aya nur ilahian kadang-kadang meweh beker hudang tek jeung sudang teh lah di deuleu can waktuna pareman geus digandeng geus nyanana mah hudang eta aya nur ilahian pokoknya mun aya nur ilahian mah geus moal kabetrak kajen kuku mah ge kejen cak urang capek-capean atuh henteu bae sep nyulusup ka jero teh cet urang emang nur ilahian aya urang ge kahijab lantaran Allah nyieun kangjeng nur Allah ieu mah keur carita sompralna ya Jabir hei Jabir awwalu ma khalaqallah pangheulana nu diamel ku Allah ismi min nurillah awak kula tina cahaya Allah Jabir pangheulana didamel awak kula ku Gusti Allah tidak nur Allah ya cek Kangjeng Nabi kakarak dirinya summa kadituna karak marane ti nur kula jadi urang kabehan aya nur Kangjeng Nabian dek kafir dek mukmin kabeh ti nur Kangjeng Nabi jadi aya nur Kangjeng Nabian awak urang teh ngan urang teu bisa ngabongkar nurna kahijab ku poswan kahijab ku sekupi kahijab ku pendopo kahijab ku gubernur kahijab ku cinta-cinta jabatan dunia etalah nu ngahijab nur Kangjeng Nabi urang matak etalah nu ku urang dek disingkapkeun melalui sorangan hese ku ngaji kadang kasingkap cet nyingkap teh apa aya nu nyingkap ngahaja awe ge aya nu kasingkap ku angin teh urang neuleuh we kasingkap jadi urang neuleuh kan beunta urang ge sarua bae nah aya anu emang nyana nyingkapkeun sorangan beda deui tah ieu mah ku angin mah urang ge asana betah urang ge malah mun bisa mangahadorotan angin sing gede gitu eta kasingkap ku angin karena ngongkong. Nah, iya ge sarua ya ketika orang ngaji guru mah kadang nyampaikan Allah anu mere nyingkapkeun zat jaheuh sakan Allah kadeuleuh sakan akhirat kadeuleuh mahal eta keluar bae kadeuleuh Allah set neuleuh bae awewe katutup deui barang deuleuh jahe eueuh teh nu tadi teh eta indahan nanya jahe kemana pulangnya ke Cikupa saya ke Cikupa iya saya sendiri bonceng mantas ngaji ngabonceng jahe nur ilahi kemana itu nur ilahi sebareres jeleman iku mah nyaritakeun doang emang anu kitu kulo loba omong pokona mah kitu bae geus pokona mah cak anu ngabonceng sial teh kieu nyahoman ulah loba omong asana anu bebeja anu bebeja ulah sok sieun anu bebeja teruskeun bae engke asana nya minggu haleup moal ngaji terus anu nitas ya ngaji ka dieu yang kita henteu nah wabistila ijabi syurut jadi membawai menguasai ngalindih kana sakabeh persyaratan nyana bisa ngagantian presiden
nukatilu bisa jadi pemimpin teku ngalindih ngelehkeun nu jadi pemimpin lantaran pemimpin kurang memenuhi syarat atau teu ngalaksanakeun kana persyaratan-persyaratan kepemimpinan nyana siapeun disleding ku nyana bikorin melalui kekerasan kekuatan demo berarti gulabah ba'da mautil imam atau sabada paeh langsung nyana berdiri atau melalui kekuatan tadi demo disiapkan nyana lamun urusan demo kuari Mesir teu beres-beres kepemimpinan teh perebut kepemimpinan sebenarnya mah Mesir mah ahli sunnah wal jamaah hebat kok bisa perebut di jero nama lain perebut nu katumpangan ku Amerika nu perebut masyarakat resep ka pemimpin itu kudu caritakeun ku kula ngaranna ieu ditumpangan ku Amerika titangalindih sementara masyarakat anti ka Amerika salilana kitu bae atuh pilihan masyarakat elehkeun deui ku ieu mah dimodalan ku Amerika gulingkeun deui ya pemimpin ieu masyarakat teu resep kanu ieu nyieun deui pamimpin gulingkeun deui datang ka kuari teu anggeus-anggeus kuari aman melalui serangan ISIS masyaallah terus-terusan ISIS hayang menguasai dunia. Terus asup deui kuari ka ditu ka naon kitu ka Turki. ISIS geus dipersiapkeun deuk asup ka urang. Ka Indonesia ISIS teh geus asup, geus aya mata-mata. Agen ISIS di Indonesia teh geus aya. Nu kamari mah dicaritakeun eueuh kuari mah geus aya. Waktu kerame-rame agen ISIS di Indonesia encan aya, kuari mah geus aya. Mantak dicoba melalui Papua belum ISIS neuk ngamuk. Mentak tenang ditentremkeun bangsa Indonesia kiaina habibna kabeh nanti dulu sebab naon sekedar urang membalas gampang sebab urang mayoritas gereja nu aya di urang beuleuman ku urang gampang jeung jelema-jelemana beulem menang urang mayoritas Islam mah tapi lain eta bendera nu diacungkeunna di Papua deuleuh heula apakah bendera Katolik, apa bendera Kristen, apa bendera Yahudi, deuleuh. Sebab anu ngacungkeun bendera, didinya lah kekhawatiran mentok turun kabeh penggede Indonesia, langsung datang ke Papua. Tentrem, tenang, di urang ditenangkeun. Sebab naon? Terselidiki di urang geus aya agen ISIS. Mentak di urang melalui Syiah, melalui Wahabi, meledek diadu-adukeun, udah kalem bae urang. Tenang, Indonesia mentak cekulah kayak mudah terpancing, tenang, tentrem, lamun di luar negeri ya geus kalut. Di urang teu kalet. Tenang. Sebab di urang mah naranya kene ka kiai. Lamun geus cak kiai serang, geus teh mah teu nyaho hitut tau. Eta. Di urang wakos kitu we. Lamun cak kiai ulah tuh geus teh narurut kene di urang mah. Ka kiai sakitu kiai lagi bloon sebenarnya mah. Kita luturkeun bae masalah nah ieu tentrem di urang alhamdulillahirabbil alamin teu terpancing saat ieu urang teh ieu teh geus 2 tahun di negara Indonesia dipancing tak supaya kalut tetep teu aya ge letik saeutik waktu kabari di Jawa Timur letik ditentremkeun akhirna de letik di Madura letik ulah merambat letik dianggapna henteu menyeluruh ieu nu digede-gedekeun tadi di Papua mah sebab aya bendera nu ngacung anu bakal ditukar maena berarti teu kudu atuh geus mantak bari tenang deui mantak kalem di Indonesia ngeunaheun urang mah geus masalah bae geus kalem sok-sok ngaluarkeun motor ngaji balik pes danya boga duit teu boga duit geus tenang bae sakit gitu boga duit tenang komo mun boga duit sekalem bae nyaritakeun ieu presiden urang ulah ngomong presiden geus pokona urang mah urang bae eta kos kitu teh ngeunaheun doang kalem tentrem ieu katilu bisa jadi pemimpin bistilah syakhsin mutagallib alal imamah jamil syurut nah kumaha lamun jelema pasek dek mimpin di Indonesia jelema bodoh dek mimpin di Indonesia khususna umumna di negara seorang pasek dek mimpin negara, seorang bodoh dek mimpin negara, atau nya paseknya bodoh dek jadi presiden. Wah mantepnya saya ini. Pasek edinya na bodoh edinya na dek mimpin negara kumaha wa kadza fasikun
wajahilun fil aswaq gitu kemeh jelema pasek jelema bodoh pasek bodoh kemudian nyana dek pimpin negara ieu adalah dicoba ku Gusti Allah ketika sebuah negara pemimpinannya paseknya bodoh berarti coba lantaran pasti negara jadi preman sebab pemimpinannya paseknya bodoh gustinya hun kajujur jeung adil ieu adalah cocoba jang rakyatna di jerona aya kiai di jerona aya ustad di jerona aya pemerintah nu jujur jeung nu adil di jerona aya nu hayang ngabajukeun negara tapi ternyata orang nu terpilih teh anu pasek jeung bodoh sebuah cobaan ka bangsa jeung negara sebuah cobaan jang rakyat cara menghadapi kepala negara nu kos kitu kudu kumaha geus diatur ku syara masya Allah geus rapi sak nurut urang wajib ka manehanana selamat bertentangan jeung agama ketika bertentangan jeung agama salamatkeun agama urang nu bisa disalamatkeun nu teu bisa disalamatkeun berarti urang kudu manut ka nyana kenu tanggung jawab di akhirat urang mah nyanggakeun sadaya-daya bae urang jadi rakyat urang mah jadi rakyat kos kitu bae geus nah ieu ketika seorang fasik ketika seorang bodoh memimpin lantaran nyana jadi bodyguard ngelekeun ngalindi dengan kejahatan nyana dengan kegagahan nyana sehingga nyana bisa jadi kepala negara tetap sah-sah bae jadi kepala negara na urang sebagai rakyat keur dicoba ku Allah boga kepala negara model kos kitu manut nu bisa urang teu milu nu bakal terjadi fitnah keluar urang kira-kira kudu milu bae masya Allah kan urang mun dicaritakeun kuari loba anu pinter nu jujur jeung nu adil tapi nu terpilihna seperti nu kieu sah bae jadi kepala negara sebab nyana geus kondisikeun silahkan bae walaupun kumaha ge kumaha nyana bae wa in kana asyan sanajan nyana doraka sanajan nyana memaksakeun jadi pemerintah jadi presidenna doraka urusan nyana urusan urang tetap sakadar manut kana aturan-aturan nyana urusan agama nu urang bisa kaluar ti aturan nyana kaluar nu urusan urang bisa nyelindep salametkeun diri urang masya Allah tah kitulah carita nu mentek ayalah satu pertanyaan lawib tulian nas bi wilayati sabiin mumayyizin yarji'u lil uqala aw imra'atin lamun dicoba di negara pemimpinna ieu budak leutik atawa nu pasek saperti tadi nu bodoh cara tadi atawa awewe hal yang putu tasarrufuh ma apakah lulus tasarrufna tasarruf anu nu bertalian jeung syara nyana teu peduli urang kudu nyalametkeun diri urang ketika urusan kenegaraan urang kudu nuturkeun nyana mun bisa segera kudu diganti fihi waqfah kuduna eta teh segera dikondisikeun tetapi lamun teu dikondisikeun urang menyalametkeun urang bae mentak cak abah teh mah baheula geus deuk kumaha ge urang bisa salat keneh dengan tentrem urang bae urang puasa dengan tenang urang bae urang ayeuna mah bisa puasa dengan tenang urang bae adapun nyana boga urusan nyana sabodo teuing nu penting mah urusan urang bae salat puasa zakat urang urusan ku urang nyana mah teu milu ngurusan geus diurusan ku urang ternyata di urang masih aman kene alhamdulillah walaupun aya tumpangan-tumpangan tapi tetep bae urang mah masih kitu urusan agama dicekel ku masing-masing pemimpinna sakege geus alhamdulillahirabbil alamin urang lamun teu nyaritakeun tentang kondisi di luhur urang mun nyaritakeun kondisi di luhur ngeri aya sababaraha sektor nu kudu diomean ku urang lantaran kahareupna cilaka geus dipuatan boro-boro di sektor politik di sektor organisasi bae geus dipuatan ku jelema-jelema nu ulah maju Islam ulah maju ahli sunnah wal jamaah nah ieu urang dibaca sababaraha sektor di luhur teh geus aya ti dieu aya jadi urang gerak kumaha ge hese
urang nyaritakeun gos gitu kakarak pusing menyaritakeun urang di handap make pusing naon biasa bae geus urang nyaritakeun di luhur berarti urang dek berjuang kumaha caritana pasti kudu neangan jelema-jelema ngaleungitkeun si eta ieu lah anu nyieun pusing di Indonesia nu mentak lamun jelema nu paham kuari pusing kuari nu paham kuari pusing duh di kumaha ieu kahareupna berarti berjuangnya terus 5-10 tahun bakal berubah kahareupna mantap kuari mulayan endek rada dirobah saeutik kumaha carana walaupun ieu di sektor-sektor teh geus aya jelema-jelema anu bakal ngahalangan kana lanjutna ahli sunnah wal jamaah eta mah teori adapun kaditu nama kumaha Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala urang sekedar rencana tapi eta teh patut kudu diaji sakumaha rencana presiden urang tina tahun awal ieu adalah swasembada bakalna pertanian hendak dimajukeun ku Jokowi Allah lain pilihanana dipanaskeun sia ku aing cakap deuk kumaha ngomong naon cobanya ayo kolektor geus disiap-siapkeun dan lain sebagainya nu terjadi telak nu aya itu urusan urang rencana Allah anu memutuskan nyanggakeun sadaya-daya qultu wallahu a'lam